Jadi gegede banyak itu di pikiran sebenarnya mah. Gegede di pikiran si Imam Ghazali mah. Urang nyeri mata di pikiran, nyeri celit di pikiran, nyeri irung di pikiran, terus nyeri beteng dan di pikiran sebenarnya mah. Tok gerage anu boga kreditan gerimet tereh modar teh jelema. Sok gerage pejabat garing dan lain sebagainya. Tetapi lamun urang ka Allah, Masya Allah lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat yang amat besar ialah nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang saya muliakan para kesepuhan Kampung Doyong, Kampung Doyong. Dia khusus kepada Kiai Haji Mamun, juga kepada RT seumur hidup, ialah RT Haji Arif, juga kepada tamu yang jauh dari planet sana, ialah Profesor Dr. Kiai Haji Supandi beserta kru baca manakib. Alhamdulillah pada malam ini kita kumpul di rumah Bapak Dr. Haji Mujiono yang saya hormati. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dalam rangka walimatul arus, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah kita kumpul di sini pulang minimal perut kenyang, minimal. Tetapi urusan perut mah gampang, yang penting urusan pencerahan hati. Mudah-mudahan hati kita semua jadi terang, jadi terbuka, sehingga menjadi luluh. Akibat dari luluh terang cerah, jadi nanti hari Minggu kita kondangan.
Ya amin atuh. Hari Minggu atau hari Senin. Saya insya Allah nikahkan Minggu ba'da zuhur. Jadi nikah hari Minggu, resepsi hari Senin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau saya ngedengar marhabat tadi seneng di kota. Doyong kan kota. Kota kebanjiran. Wong di televisi aja ada, di Kompas juga beritanya ada, doyong kebanjiran. Katanya total tuh mana emang? Oh di bawah sono. Di sini bukan total. Iya doyong sini. Nggak mau dia. Katain total nggak mau. Ya alhamdulillah saya di perjalanan mendengar berita bahwa Jakarta banjir. Biarinlah Jakarta ini, kata saya kan gitu. Biarin. Ada lagi berita istana juga kebanjiran. Orang-orang istana siap boyong ke Bogor. Ya biarin lah, kata saya, biar pada mati juga ya nggak apa-apa lah. Tapi pas begitu ada berita lagi total banjir, langsung saya ingat sama RT Arif. Mati enggak dia ya? Masya Allah. Sebab kalau ditotalkan banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita jadi ingat. Masya Allah, ternyata ya alhamdulillah masih pada hidup. Ya masih pada hidup. Berarti kan nggak apa-apa. Banjir nggak ngaruh. Banjir kita kayak di Ethiopia, kelaparan beranak aja terus aja. Jadi kelaparan tuh nggak ngaruh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita berkumpul di rumah Bapak Haji Mujiono dalam rangka rasulan, bertawasul kepada ahli-ahli kubur, khususnya kepada Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memohon barokahnya. Sebab Pak Haji sekeluarga punya hajat, yakni punya maksud akan menikahkan putrinya yang bernama Pratiningsi dengan Nur Febri. Saya itu kalau ngedengar pertikahan cemburu. Iya, maksudnya jatah kita kan 4, kan baru 1. Iya, jadi cemburu saya. Kenapa yang lain lagi? 1 tinggal 3. Sama, beliau juga 1, ini juga 1. Mobil punya, perusahaan ada, rumah punya 2, 3, istri 1. Ini kan gak bagus ini. Iya, maksudnya gak bagus. Mestinya perempuannya yang nawarin. Kalau nggak nawarin ya nggak jadi. Akhirnya karena perempuannya nggak nawarin, suaminya juga takut, ya cukup 1 saja. Yang penting sakinah mawaddah mau buat apa punya 2 punya 3, tapi sholatnya nggak khusyuk. Sebab yang diatur tuh cuma schedule kilir. Habis dari yang muda ntar kemana ya? Ke yang tua berapa hari ke yang muda lagi. Kapan mau khusyuknya sholat? Lebih dikit pentungan udah gini aja. Udahlah, kita merombongan 1 aja ya. Ya udah. Yang jelas nikah itu dianjurkan oleh agama.
oleh syarak. Agama menganjurkan supaya menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. An-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Orang yang tidak kawin, yang tidak nikah dibenci oleh Kangjeng Nabi. Orang yang tidak kawin dibenci oleh Kangjeng Nabi. Falaisa minni. Orang yang tidak nikah bukan termasuk umatku yang sempurna. Masya Allah. Kalau orang yang nikah berarti sudah dianggap umat Kangjeng. Kalau satu saja sudah dianggap, apalagi 2, 3. Sangat dianggap. Iya kan? Masya Allah. Nikah itu perjalanan Kangjeng Nabi. Bahkan seluruh Nabi nikah. Dan ada yang istimewa, Kangjeng Nabi Sulaiman istrinya 1000. Ya Allah, maksudnya kok kuat ya? 1000, bahkan pernah dijejer 1000 antri. Maksudnya pengen punya anak laki-laki, kalau malam itu dijima 1000, maksudnya supaya hamil bareng, nanti melahirkan laki-laki semua, biar jadi prajurit perang untuk melawan musuh-musuh Allah. Perang gak usah sama orang lain, sama anak saja 1000 udah cukup. Ya Allah, itu Kangjeng Nabi Sulaiman, ya Allah, satu malam naikin 1000 kuat. Pamuji walaupun punya obat, 2 aja, 2 besok ke rumah sakit. Ke rumah sakit besok. Ini 1000, oh ya Allah, ya Rabbi, kuat. Ngaji sapeting pernah seberapa kali itu. Udah godeng kepala dia. Waduh. Tanpa nikah turunan jadi kurang. Kalau kurang turunan berarti umat jadi kurang. Kalau umat kurang, kalau nanti ada serangan dari Amerika kan susah, kalah kita. Sekarang makanya Amerika takut sama orang Indonesia. Ini banyak. Jadi jangan dulu tentara dah, anak-anak kita aja yuk lu sono biar pada mati tuh, perang lu. Ya, kalau dia punya 1000 peluru, ya udah dikasihkan aja 1000 rakyat, 2000 peluru, 2000 peluru, udah tinggal gitu-gitu aja. Jadi tuker-tukeran. Ntar habis peluru kita kan masih hidup, kawin lagi kita. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi lamun urang ieu hirup bersyariat dianjurkeun nikah. Tetapi ketika urang geus manteng hirup ka Allah, kadang-kadang teu hayang ka awewe. Hayang ka awewe teh mun mantap, sebab leuwih indah ka Allah dibandingkeun jeung awewe. Indahan keneh zikir ka Allah dibanding ka awewe. Komo bangsa mobil, motor, tuh nilai ya. Komo ngeridit mah cangkeul. Cangkeul. RT Arif yang ngeridit baik kuru di dunia baik kuru, komo di akhirat dibelum sia teh. Ada satu nabi yang terkenal dengan gantengnya, ialah Kangjeng Nabi Yusuf alaihis salam. Kangjeng Nabi Yusuf makasih
lamun urang tas deuleu Kangjeng Nabi Yusuf ajun deuleu Haji Pendi bayang utah sebel ku kasep-kasep dak orang deuleu nu kasep teh kan seneng hate teh jembar deuleu nu kasep deuleu nu geulis hate senang walaupun lapar jadi terasa seubeuh tapi orang keur seubeuh neulah Haji Pendi lapar ya kan banget lain banget jelema banget perang mah ya Kangjeng Nabi Yusuf kasep mantap diibaratkeun samangka dibelah dua sabelah dibikeun ka Kangjeng Nabi Yusuf sabelah babarengan urang kabehan uyuhan ieu urang aya irungan ieu bener teh uyuhan sapira sabelah samangka babarengan ku urang kabeh Kangjeng Nabi Yusuf sabelah sorangan Masya Allah kacaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf dipicen ka sumur ku dulurna diangkat ku pedagang dijual jadikeun abid nu meulina adalah patih haju raja ayalah di kerajaan Mesir kasep Kangjeng Nabi Yusuf keur memujana kasep eta pamajikan raja disebutkan naon pamajikan raja Permaisuri ngaranna Siti Zulaikha atuh di Mesir mah jeung eueuh jore urang ka Mesir neangan nu penghek irung moal aya neangan anu irungna teu mancung di Mesir moal aya sakumaha moal aya nu mancung di endoyong di doyong neangan nu mancung moal aya pengek kabeh di Mesir waktu bulakur ka Mesir neuleuh jelema teh karasep jeung garelis ya Allah Haji Pendi mah Haji Pendi di Mesir asal aya awewe neuleuh nuturkeun awewe mun teu dikitukeun atuh kitu bae garelis aya teu nabrak trotoar kan lempang teh ya Allah kaget baru neuleuh urang Mesir garelis jasa pelayan restoran diparoto padahal eta pelayan ku boloon tuh sudah tunjuknya nak eta pelayan lihat sakira pelayan atau diparoto ku jadi dikieu aduh dasar aropo kabeh Masya Allah emang bener garelis bener di Yordan ya Allah ingat ke Haji Mamin bae Noel kakula cek Haji Mamin ieu mun di urang jadi bintang film sakena ieu lawakina nya kasep awawena geus mun di urang jara di bintang film di dieu macaknya jadi pelayan taeta di Mesir karasep garelis komo Kangjeng Nabi Yusuf mah nah kacaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf dipake kahayang ku Siti Zulaikha gancang caritana Kangjeng Nabi Yusuf di kamar disampeurkeun ku Siti Zulaikha Siti Zulaikha na geus siap geus teu make calana jero mangkani urang Mesir ulah nyaritakeun model orang doyong sapira orang doyong tuh urang doyong mah lamun ditanya saking pundi saking Brebes we ireng kumaha iya orang Mesir itu bohong geus teu make kuta ya Allah mangkaning susuna apa ya jasa Pendi ya aja pakai pakaianan nu carang teh model sipon aduh Kangjeng Nabi Yusuf diudag-udag di kamar maksudna titah ngazina benang bajuna Kangjeng Nabi Yusuf kekeh embung tarik ngerewek soe tapi terus dipaksa Kangjeng Nabi Yusuf ke benang titah nangkep ka Siti Zulaikha lamun RT Arif
dipaksa teu kudu ku Siti Zulaikha, teu kudu ku si Suminem belah. Asal tahu teu kudu dipaksa teh Arif malah ngajakan. Aduh ya Allah ya Rabbi, ieu mah diajakan tetep embuk ngan ngaran-ngaran manusia begitu ngeuleuh sosok Siti Zulaikha luar biasa, nya geulis nya rapih aya ser syahwat biasa tuh ngaranna lalaki normal jeung awewe atuh aya syahwat. Cepet Gusti Allah nurunkeun malaikat Jibril mencet awakna, dipencetlah dikeluarkan cai manina melalui ramona. Setelah keluar cai mani geus teu berdaya. Kitulah Allah dek nyalametkeun hambana, gampangin Allah. Atuh mun teh Arif geus teu kudu ku malaikat Jibril, geus pokona keluar sorangan eta mah geus mah. Ya Allah ya Rabbi, tidinya lah berhasil Siti Zulaikha. Akhirna Kangjeng Nabi Yusufna ganjang caritana di sidang, persidangan tetap menang nama lantaran didulu soekna baju laporan Siti Zulaikha nama dek dizinahan ku Kangjeng Nabi Yusuf, tapi Kangjeng Nabi Yusuf inkar kanyahoan tina baju. Lamun baju soekna dihareup berarti ieu bener Kangjeng Nabi Yusuf nu dek ngazinahan Siti Zulaikha na meureun embung nyoekeun baju. Tapi lamun soekna ditukang berarti diudag ku Siti Zulaikha sehingga benang soek kan menang Kangjeng Nabi Yusuf sebab soekna ditukang. Tetapi tetepe hukum tiba heula ge meureunana nu gede masuk ngulan-ngulinkeun hukum. Dielehkeunlah Kangjeng Nabi Yusuf, akhirna diasupkeunlah ke penjara dengan berbagai-bagai kesalahan. Geus teu kacaritakeun panjang kebe dina tafsir, kacaritakeun mah akhirna Siti Zulaikha ditinggalkeun ku salaki. Terus Siti Zulaikha ngalang layung bogoh jasa ka Kangjeng Nabi Yusuf. Kangjeng Nabi Yusuf di penjara. Terus ngalang layung bogoh jasa ka Kangjeng Nabi Yusuf asal neuleuh daun Yusuf. Waduh, neuleuh bangkong Yusuf, Masya Allah. Kos Haji Pendi baheula ka pebenena, waduh kesemaran geus teu meunang neuleuh nanaon. Aya anggel ge ditangkep we, oh dindaku. Wis kos kitu bae eta bangsa Siblon itu ngaranna gitu. Tah ieu Siti Zulaikha akhirna disalametkeun ku Gusti Allah, boga guru lah nyana dibimbing mengarah ke Gusti Allah. Akhirna berzikirlah nyana, sanggeurna berzikir pelampiasan cinta anu keterlaluan dialihkeun ku ari nu tadina cinta ka Kangjeng Nabi Yusuf, yakni ka makhluk ku ari dialihkeun cinta ka Khaliq. Zikir terus yang penting illallah 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 dengan bimbingan, maka Siti Zulaikha berangsur poho 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 manteng ka Gusti Allah. Kuari geus pindah rarasaan nu tadina dedeleuan ieu teh jadi kanikmatan sesuai jeung watakna kuari teu. Nu tadina dedengian indah mun ngadenge suara nu merdu sesuai jeung watakna kuari teu. Tadina irung ngambe resep nu seungit-seungit dunia
sesuai jeung watakna kuari teu kitu kene sungut leungeun deuteun jeung sajabana drastis 180 derajat karesep karena urusan dunia beralih ke urusan akhirat. Masya Allah, kuari indah jasa Siti Zulaiha. Nuta tadina cicing di istana, kuari mah cicing di hadapan jembatan. Tetapi keindahan cicing di hadapan jembatan tengah leuwihan cicing di istana. Di cicing di istana mariweuh kudu boga pangladen. Tukang ngepel, tukang sasapu ngaladenan dahar nginum pakaian mandi dan lain sebagainya. Riweuh keindahan dunia mah kuari mah di hadapan jembatan jeung Allah nikmatna luar biasa. Teu kadenge suara-suara nanaon, teu kadeuleu makhluk-makhluk, teu kaambean duniawi, hiji bae Allah. Mantep biasa. Siti Zulaiha geus teu inget ka makhluk kuari ka Allah mah cicing hadapan jembatan. Allah seri sorangan jeung Allah nikmat diangkat jadi waliyatullah ngeunaheun kahujanan kaanginan kapanasan teu karasa sebab ieu ruh keur ka Allah. Lamun geus kaedanan Allah moal aya panyakit. Boro-boro kaedanan Allah edan biasa gitu kenapa penyakit edan biasa be edan biasa jeung urang mah dahar hati-hati minum hati-hati sesuai jeung aturan medis lalu batin iya coba ge tetep bae kena penyakit nu edan ngadaharna di pelbak urut batur tegeri-geri kawa ke dulu nu edan ilamotan hees di mana bae tegeri nu edan eta hai si eta eta jadi gegede mah penyakit teh pikiran sebenarnya mah gegede mah ti pikiran cek Imam Ghazali mah. Urang nyeri mata ti pikiran, nyeri celit ti pikiran, nyeri irung ti pikiran, terus nyeri beuteung dan ti pikiran sebenarnya mah. Cok gerage anu boga kreditan geriwet tereh modar teh jelema. Cok gerage pejabat garering dan lain sebagainya. Tetapi lamun urang ka Allah, Masya Allah lepas kayak edan urusan edan biasa bicara negeri sebab pikiran anak tuh bukan pikiran anak naonnya iya mah komo ka Gusti Allah mantak ulah kaget lamun Sunan Kalijaga cicing di sisi kali nyana kehujanan keanginan sesuai dengan instruksi guru muncak guru nacan ka dieu ulah wa kahudan iya tuh kehujanan keanginan biasa bae Syekh Samsudin Madura hatinya dan sesuai jeung guru encek guruna ulah waka nangtung lamun can datang iya tuh biasa betahunan kitu keneh qabla dituna kumutan Abdul Qadir dan lain-lain sebagainya kunaon eta manteng ka Allah tuh masalah urang bae bogoh jasa ka awewe bogoh jasa ka awewe ieu bogoh jasa isuk-isuk teu dahar sore teu dahar nulan foto tenden deui kieu urang ngaranna edan kan eta edan biarana edan jeung foto bae ge jeung foto geus indah jasa aduh nelebirna dikiekeun deui dikiekeun deui ditenden deui kakara ge ditenden geus dicokot deui ta foto iki tilu poe teu dahar teu nginum teu gering teu naon aju kunyana di titah kapangnih di pengkolan hujan-hujan ge hujanan jibreg sugan puyang hulun hiteng teu puyang teu naon biasa bae kunaon eta aya cinta gairah di jero hate entek cek ahli tasawuf mah awak kurang bisa senang awak kurang bisa bendu
awak kurang bisa seri, awak kurang bisa cerik. Naon tah nu mantak ngajadikeun seri, cerik, senang, bendu? Aya naon di jero awak kurang? Aya nafsu. Coba ge nafsu na pilihan. Kunaon nu mantak jadi senang, kunaon nu mantak jadi cerik, kunaon nu mantak jadi bendu, kunaon nu mantak jadi pemurah, kunaon nu mantak aya naon di awak urang pagawean ahli tasawuf nu norekat nganyahokeun hal eta supaya deka Allah telempeng panyakit-panyakit dipiceunan. Iya ya panyakitan di jero awak urang, bisa seri, bisa cerik, bisa senang, bisa bendu dan lain sebagainya. Angin di jero awak urang aya angin anu nyulusup disebut nafsu. Eta lamun teu dipiceunan melalui bimbingan guru, tetap orang moal bisa ibadah khusyuk ka Gusti Allah. Salat urang biasa bae kajun dipaksa-paksakeun. Allahu akbar. Tetep bae. Jakarta Arif teh bulan kamari mangges. Bulan hareup can aya duit. Mun eueuh duit ieu kumaha? 3 bulan diseret deui kontrak. Motor kira coba ge timbul di mana ya? Timbul di mata, timbul di celi, nu bakal ngaramekeun kalbu. Mata urang dedeulean asup ke jero hate rame di jero hate, celi urang dedengian asup ke jero hate rame di jero hate, irung urang ambean asup ke jero hate rame di jero hate. Nu ngaramekeun hate urang mata, celi, irung rame di jero hate akibat dedeulean, akibat dedengian, akibat aambean. Bisa seri akibat leuleuh denge ngambe, bisa cerik akibat leuleuh denge ambe. Ieulah indra nu kudu diurusan ku urang. Mantap urang ngaji lalaunan syariat narapihan. Saenggeus syariat narapihan moal indah ibadah lamun urang can ngabersihan panyakit-panyakit. Moal indah ibadah aya bae sieun hudang ti peuting, sieun ka kuntilanak, sieun ka pocong. Bloon kan eta kos gitu. Aya eta. Ieu bagus kolot sieun ka kuntilanak. Tapi kuarina aya kuntilanak beunang asup Islam tololnya. Siaga teh internet bloon. Jadi kuntilanak beunang dicekelan. Waju ditanya dari mana, dari kuburan anu. Kamu kemana? Saya mau kembali lagi ceknya nanti dicekelan. Kita asup Islam heula. Kuntilanak maca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah bimbing biasa asyhadu anna Muhammad rasul. Jadi kuari mah kuntilanak aya nu mualaf eta. Jadi lepasin balik deui ka kuburan. Geus macam-macam ieu kuari dunia internet teh kos karari itu. Bara rohongna gede jasa. Masa kuntilanak asup Islam? Nah, ieu situ jauh panjang ta urang lamun nyaritakeun eta penyakit di awak urang. Mata bisa seri urang ku mata, bisa cerik urang ku aya angin di jero awak urang. Urus ku urang. Nah, komo neungeus kolot mah coba tujukeun bata urang ka akhirat, ciri urang ka akhirat, irung urang ka akhirat, sugut urang ka akhirat, golbu urang ka akhiratkeun. Lantaran geus moal kebal deui masa potongan kieu. Huis geus lain di luhur, jembut geus huisan. Mun moal ka mana deui? Asal moal kebal deui nu syariat bener teu. Aduh geus wayahna geus kudu lempeng ka Allah. Siti Zulaikha geus bisaeun ngaleungitkeun nu mazmumah, ngadatangkeun nu mahmudah,
nafsu-nafsu anu tercela cek agama dipicen sekaligus, nafsu-nafsu anu terpuji ditarik sehingga menjadikan ladzat. Iman teh ngan lain ngan sakadar iman disungut, lain sakadar percaya tapi karasa. Urang mah kuari lamun ditanya sia agamana naon, Islam. Pangeran sia Allah, nabi sia anjeun Nabi Muhammad. Ari Allah teh sifatna Allah mandulukeun ka urang, sifatna teh ngadengekeun, nganyahokeun. Eta teh ngaranna akidah, kepercayaan. Percaya urang mun ditanya Allah ngadengekeun urang, Allah leuleukeun urang. Ngan can karasa. Encan karasa. Ciri encan karasa nyaho Allah ngeuleukeun, nonton TV terus. Mending morakena geus kolot. Pan eta pan goblok-goblok da jelema. Geus kolot Ki Haji deui. Nonton TV keneh eta mah goblok bin tolol. Mun aya di dieu eta Ki Haji goblok bin tolol, bin bloon. Oh, mana punya anak. Oh. Asa geus kolot SMS-an jeung jahe bloon kan. Eta ngaradakan teu karasa iman. Urang lamun diaritakeun ka situ jahe can karasa. Sakumaha karasana urang lapar, sakumaha karasana urang seubeuh, urang nu ngarasakeun urang lapar karasa, urang seubeuh karasa. Iman teh mun geus karasa isin ka Gusti Allah, moal daekeun boga TV, moal daekeun boga HP, isin deuk nanaonan lah. Tuh, pun urang mah geus atuh dijual HP, mun kunaon dijual? Jepang beli BlackBerry. Waduh, beli BlackBerry beneran, waduh, ganti urang mah. TV kunaon teh dijual? Tasawufnya, ai isukna ganti. Bude. Tah eta urang iman ngan can karasa. Lamun geus karasa teu hayang nanaon, hayang zikir, maca sholawat, maca Quran, hayang eta teh salat. Hayangna teh salat. Ieu teu kadengean ku Siti Zulaikha langsung kieu Allah terus ngeunahe kuari rupa geus jadi dini Siti Zulaikha, tapi iman jadi mantep ka Gusti Allah. Keur ngora iman luluh sehingga ngudag-gudag Kangjeng Nabi Yusuf barang geus kolot iman manteng teu hayang. Kanjeng Nabi Yusuf kacaritakeun jadi raja, begitu kacaritakeun jadi raja inget baheula teh dipikahayang ku seorang permaisuri ngaran Zulaikha. Dek diteangan cek Kanjeng Nabi Yusuf jaboga pamajikan teh jadi raja mah hendek sabaraha bae oge di zaman harita mangga teh teuing dek diteangan lantaran ieu Siti Zulaikha bogoheun jasa. Aya nu ngabejaan Tuan Raja Yusuf, aya Zulaikha di mana? Tuhan dapen jembatan. Diudag ku Kangjeng Nabi Yusuf. Kangjeng Nabi Yusuf make pakaian kebesaran kerajaan, make mahkota kerajaan, kuda anu disiapkeun kuda di istana. Berangkat Kangjeng Nabi Yusuf sorangan dek nyamperkeun Siti Zulaikha kapanggihandapeun jembatan. Assalamualaikum. Cicing bae Siti Zulaikha. Assalamualaikum. Cicing bae. Tanya assalamualaikum. Cicing. Toel aku Kangjeng Nabi Yusuf. Neng. Waun teu ka akang. Teu cek dia. Deuleuh ieu nu kaset teh anu kaset. Tuh wow, cek Siti Zulaikha. Ke, coba. Ini lain Zulaikha. Cicing bae. Coba pandang. Iya sah. Tuh wow, cek.
sugan di hati aya saha anu dipake ka dedeuh ka memet jeung ka cinta nu aya di hati saha kuari iwal ti Allah Masya Allah ieu tadi lu coba sahanya ya Yusuf oh Yusuf cek Siti Zulaikha Yusuf ya jangan sakit gitu aduh ya Allah cakang Yusuf haramat Zulaikha hayu urang ka istana embung cekna jang naon dunya lain pan maneh baheula teh ngudag kula ieu kula kuari Yusuf geus jadi raja ieu urang ka istana baheula kaula ngudag-ngudag maneh keur can wauh jeung Allah ketika kaula kuari geus wauh jeung Allah makhluk mas satai ku kubeh henteu indit maneh Yusuf kula baker jeung Allah boh cek Kanjeng Nabi Yusuf murigak buruan eta ka Kanjeng Nabi Yusuf komo ka Haji Pendi mah beureum ditendang jeung dicuan gitu aya gitu teh Haji Pendi mah boro-boro Siti Zulaikha atuh si geunem ngembungeun suminem nah iyalah lamun geus ka Allah geus poho segala rupa urang kuari lantaran ka Allah na setengah-setengah atuh teu meunang manggi awewe komo nu nyingsat manggi nu nyingsat teh geus kolot ge kieu bae aduh tah budak seutik deui mah seutik deui kaduluan aduh belum tuh coba nyana naik angkot amprok jeung pahareup-hareup jeung si mbana make rok mini kieu kahayang kula mah jageus kolot malingeus atuh kieu nya jageus kolot mah pantes kieu teh jana mah datang ka si mbana isinin ipet-ipetan kikieuan anyar terus lagi dasar geus kolot belon eta kula teu boga ka isin imanna ipis jasa iman ipis atuh geus bae neuleuh kikituan iman kieu we da jerahatna seutik deui teh budak kadeuleut teh apengna nah kuari mah ulah ngukur ka Haji Pendi urang bae lah mun awe liwat pimpingna kadeuleut ku urang dilirik apa peureum coba babarengan coba peureum apa dideuleu terus RT Arif loon atuh eta mah ukuranna kitu bae sih ukuranna geus urang lamun aya liwat pimpingna putih dideuleu kadeuleu ku urang teh aduh saya teh kan haram urang beheulanan urang mun neuleu kitu tah peureum apa peureum hah entah berarti iman orang ipis kena jasa masih kena resep mata pakai neuleuh sesuai jeung watakna ipis berarti ieu mah jang ukur-ukur diri urang bahwa diri urang ipis kena iman teu berani urang meureumkeun mata ketika neuleuh nu diharamkeun ku Allah meureun aya zina ona meureun urang ge embung aya zina meureun misalna aya awewe rangda aju ka Haji Arif ci ka dieu aya naon kula mah ieu asal disarean bae sedekah lillahi taala cak Haji Arif teh sedekah si sedekah embung aing tetep kula ge percayalah ka RT Arif aya kudu numpakan mah pasti madaekeun wah kula ge iman mah ayaan nya ge aya kudu numpakan membungeun nya ge embung aing cek nya mau jore mah embung ayalah iman tapi aing neuleuh mah kitu kan neuleuh geulis irung mancung pingping biasa bujang lah bujang kada dideleukeun keneh sanajan lamun titah ngazinahan mah embung berarti kan iman urang teh pohara tah ipis komo datang ka daek zina mah naudzubillah min karena ieu keur carita bahwa ketika urang encan manteng ka Gusti Allah neuleuh awewe resep bae ketika orang manteng ka Gusti Allah contona Siti Zulaikha geus embung kalau itu nama panjang akhirnya mah tetep dingorakeun deui mukjizat ti Gusti Allah panjang dongeng ieu mangan eta bae keur carita
urusan syahwat. Urang bisa bersihan nafsu-nafsu urang. Loyog urang ge lain deui, kadeuleu loyogna lain deui, leumpangna lain deui, lirikanna lain tak kadeuleuan aya jelema bisa ibadah di hiji lembur kadeuleu, kanyahoan, kaambe. Sebab naon? Dina leumpang lain, dina lirikanna lain. Dina segala naga lain we lamun geus ninggalkeun watek mata ceuli irung bakal kapanggih ke jeung baturna nu akur jeung nyana. Urang mah pada halayak rame kieu akur wae sebab teh urang kos kieu cabrak sagolongan lah jeung Haji Pedi jeung Haji RT kos kitu bae teh asal datang ka pae kitu bae ba kitu bae buat mentak hiji-hiji dah orang malah mendingan resep baik kanu bisa sakitu bae geus. Wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim li ahli panghandapna bagian kawalian ngabenerkeun kawali jeung pasrah sebab urang mah teu bisa cinta baik kanu bisa sebab berat jasa urang nya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Contoh hiji deui anu cinta ka Allah Imam Sibaweh. Imam Sibaweh teh kiai mun santri kiai nyanahu cucugud ahli nahu Sibaweh. Mulai dua keputusan grammar pembacaan. Keputusan nomor hiji adalah Imam Sibaweh. Kacaritakeun majeng bapana hayang deuleu Imam Sibaweh kawin lantaran nyana teu daekeun kawin. Akhirna dikawinkeunlah ku bapana ka hiji awewe nu geulis, pinter, turunanana bagus. Bareng geus kawin biasa we geus kawin. Maghrib ke masjid, isya ke masjid. Pemajikanna di jero kamar atuh geus bersoleh siap tempur teu pake calana teu pake kutal geus mantep mun aja peni geus teu babanyo acan langsung ceklak bae geus sakumaha naik sado. Tapi Imam Sibaweh balik di masjid dah ngamparkeun sajadah salat Allahu akbar likum Allahu akbar didelegeun ku pamajikanana sampai jam 1 jam 2. Wah cek kana meureun moal malam ieu mah meureun geus benteu malam eta salamet. Malam kedua kitu keneh salat di Allah. Malam katilu salat keneh bae cek pamajikanna meureun aya jeung kiai mah kieu meureun cek. Terus bawa aya pamake meureun lah datang ka 7 poe mah bener datang ka 7 poe salat. Geus 7 poe kan siap teh ka 8 poe salat keneh bae. 9 poe 10 poe cek pamajikanna meureun datang ka 40 poe meureun. Kan aya sok pamake kitu kan. Mangkolot baheula mah saat datang ka 40 poe cenah ulah dikumaha-kumaha. Belon taman tuh. Waktu itu tetap baik segerakan. Kata 40 poe masih kena sholat kena baik. Ya Allah. Akhirnya 41, 42 pemajikanna langsung bae tas diturunkan baju diasup-asup ke bebenah. Isuk-isuk langsung bebejakan di tohana. Ya ke mana neng? Balik cek. Kunaon mah? Untuk kuna naon cih ieu kumaha emang aya naon jeung salaki teu aya naon pat aya naon si balik teu bae teh aya naon si bawe ka dieu cek mana ieu pamajikan deuk balik emang kunaon teu kuna naon mah neng emang aya naon ributan henteu si bawe emang kunaon ieu cek teu naon neng pan deuk balik emang kunaon puguh teu aya naon sakali mah maksudnya teh naon teh kuat tanyakeun we cenah kakak kuat si bae mah teu kuda naon pan bisa bejakeun cek pamajikanana nya nama salat maca Quran ngarang salat
maca Quran ngarang sholat jadi itu pemajikan teu ditata henteu kunaon emang si bawe leuwih resep ka Allah batan ka pamajikan ya Allah Haji Pandi mah Haji Pandi leuwih resep ka pamajikan batan ka Allah tuh tilok baca Quran unggal peuting geus wae cenah mah ngomean susu malulu mentak ditanya anak sabaraha 15 eleh kotok rintik mah tuh atuh teu naon nah iyalah sosok-sosok manusia anu cinta jasa ka Allah terabaikan urusan kanikmatan dunia ieu mah keur carita batur ngokos kitu teu bisa babagi nyana aya waliullah nu bisa babagi loba itu Imam Syafi'i madzhabul arba'ah jeung nu sajaba-sajabana tu Kangjeng Nabi biasa ieu mah keur madzhab mah moal madzhab mah ditarik ku Gusti Allah ke manusiaanana dieuweuhkeun sehingga poho ngan ka Allah hungkul tah lamun geus kos kitu jelema geus pohara jasa hese urang neangan model kos kitu ngan tetep aya mun kurang neangan aya nah iyalah lamun ieu mah sakadar ukuran ngukur urang bae ai urang geus datang ka mana ieu hirup ternyata urang geus kolot ge can manteng ka Gusti Allah nu mantep can manteng loba panyakit di jero hate hubud dunya hubur yasa hubul jah hubul mal aya godob teu meunang salah saeutik jeung jelema bendu marah hiri etalah penyakit eta hayang ka alam ria ngaranna ujub dan sajbana urang lalaunan picenan saeutik abeh urang mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieu mah carita soal antara lalaki jeung awewe seperti kos kitu. Ieu urang doakeun kedua mempelai mudah-mudahan diparanjangkeun umurna, dikuatkeun jodona, dibere keturunan anu soleh nu solihah, dibere rizki anu loba jam ibadah, sehingga akhir hayatna aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitu kene urang nu kumpul di dieu, mudah-mudahan urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga urang husnul khotimah di akhirat, urang babarengan di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Haji mujina jeung ibuna jeung panganten urang doakeun mudah-mudahan dina hajatna diberi berkah, diturunan rahmat ku Gusti Allah, mun nyana tataruka na sing jembar, modalna sing kapulangkeun. Pokona mudah-mudahan aya dina rahmat Allah, berkah sagala rupana, amin ya rabbal alamin. Sakitu bae pihatur disingkuring urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana bil khair, Allahumma hasil maqasidana wa muradana bil khair, Allahumma hasil maqasidana wa muradana wa murada sahibil hajjah bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin
mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.